Urang layayan meunang. Ari aing rek nanya din ka nyane. Eta nyane inget keneh teu waktu sok nyolongan beas. Ayeuna inget teu? Tuh. Waktu sok nyolongan beas. Ingat gitu. Ingat teu? Ayeuna mah gitu goblok ditanya teh. Baheula eta wah tahun sabaraha 1500. Nyolong cangkit ingat. Inget teu ku aing eta di papai ka Cigedut inget teu? Ingat. Ingat teu? Ingat teh masa Inget teu lalu, ka aing? Eta masa lalu. Oh, inget teu? Ingat. Meureun. Hah? Inget henteu nanya. Heuh meureun inget meureun. Ditinggang ku aing ku genteng hulunya nih inget teu? Hah? Inget teu? Heuh inget. Ek dendam mah ka aing. Moal. Aki-aki gitu. Mangkanya aing sedek kaki sedek kolot kumaha ye? Geus make isu rek direngkas itu. Ek dendam mah ka aing. Moal ah. Hari tadi nyolong beas nu cing. Inget keneh teu? Mang Sarya. Ingat kan. Ingat ayeuna. Ingat ayeuna mah itu tan Mang Sarya. Coba karung ingat. Coba karung dua karung. Nah, jadi hari tama keur edarnya. Kita idang kaos dia yang. Keur kasandingan juri keur tamanya. Meureun. Lah soalna katut cangcut naon wae ge baju nu batur ge daster ge dipaling. Dibawa ka imah. Oh, peda. Oh lama. Ayeuna mah komo atuh ayeuna mah geus ngahijina jeung aing piraku di rek kituan keneh mah. Beak meureun din dikekesak. Gitu. Jadi aing sok inget bae ari kanyaneh teh gitu. Gitu. Aduh. Aduh, mantap euy. Eta kumpul we. Kumpulkeun. Mobilkeun. Ye. Masuk. Ah. Cunan teh din. Kalau asup ke imah batu, imah tadi kunci itu. Madangna di imah batu kalau. Oh. Tengah keur budak can ideng hari tama kurang dahareun nya hari tama. Ayeuna mah dahareun wah di imah ge sakala ge aya pada mere. Ayeuna geus nyampah mah tadi terau ka di jalan ge. Bisa orang jegung. Ayeuna mah tara juga jago dieu. Biji ge. Huntu beberapa yang ngomong.